tak urang guari make qori'ah eta teh jadi masalah sebenarnya sora teh itu jadi jangan gitu karena ada aurat apalagi urang ngadengekeun sora eta kan jadi doraka komo nu ceramahna awewe didengekeun ku ku lalaki kiai lalaki mah blon tah dicekul mah lalaki anu sok ngadengekeun ceramah awewe mah lalaki blon tah atuh misalnya aya anu ceramah awewe aju lalaki ngadengekeun balikna blon tah sebenarnya sia Bismillahirrahmanirrahim. Kangjeng Nabi Musa alaihi salam dakwah ka para umatna, ka para kaumna. Tetapi Kangjeng Nabi Musa nu sakitu dahsyat ketika Kangjeng Nabi Musa berlawanan jeung Firaun umatna nyaho dongeng-dongeng Kangjeng Nabi Musa ngadongengkeun kaum Kangjeng Nabi Lut umatna ngadengekeun ketika Kangjeng Nabi Musa ngadongengkeun kaum Ad umat ngadengekeun geus lah pokona mah nu baheula onam ieu Kangjeng Nabi Musa pesetruan jeung Firaun bahkan Firaun digejebur di laut kasaksian ku kaum tapi tetep bae kaum buang kawarah mah masih kene loba nu teu iman ka Kangjeng Nabi Musa alaihi salam aneh kumaha ayeuna tuh urang mah kamujizat teh ningali urang mah teu amprok jeung Kangjeng sakigeus luar biasa alhamdulillah ya rabbil masih kade aya ulama nu ngadongeng-dongeng Kangjeng ngadongeng-dongeng mukjizat sanajan bari jeung dihalang-halang ku Muhammadiyah ku Persib dihalang-halang ulah layakeun maulidan tetep maulidan hayang nyaho sepak terjang Kangjeng Nabi nu mondok onam ustad kiai santri nyaraho di lembur mondok henteu pannyana ngaji henteu deres wae ku muludan mah aju kiaina teh nyaritakeun Kangjeng Nabi nyaritakeun teh tahun baru nyaritakeun teh nu kararitu bae kiaina oplo kabehan caritakeun Kangjeng Nabi coba geus biasa ayu bae caritakeun Kangjeng Nabi beuk ucapanana tah deuk kelahiranana tah deuk perjuanganana ayu yang ke Allah anu mere hidayahna mah ieu ubat Kangjeng Nabi Musa pohara luar biasa tak cek Gusti Allah saurikum daral fasikin Musa kaulah bakal nembongkeun ka aranjeun kabeh ka umat aranjeun kabeh darul fasikin daerah-daerah negara-negara nu dihuni ku jelema nu pararase ieu ne anu disiksa ku Gusti Allah Firaun berikut penganut oge jeung kaum nabi nu lainna lita'tabiru bihim supaya dipake kacamata itibar. Kangjeng Nabi Musa dipanggil ku Gusti Allah mukalamah dina poe Arpahanu Agung tanggal 10 Kangjeng Nabi Musa dibere oleh ku Gusti Allah mukjizat yakni kitab Taurat. Sakumaha nu kamari geus dijelaskeun dibawa ku Kangjeng Nabi Musa disampaikan ka umatna. Cek Kangjeng Nabi Musa maju mundurna urang hirup di dunia untuk menempuh akhirat. Ieu tergantung kumaha nurut jeung teu nurutna kana ieu kitab Taurat. Di dieu teh aya mauizah, di dieu teh aya perintah, di dieu teh aya larangan. Hati-hati. Salila urang hirup cek Kangjeng Nabi Musa kudu make aturan hudud melalui kitab Taurat. Masya Allah
Kangjeng Nabi Musa beserta jeung Firaun tetap umat na aya bae nu mahiwal bakal loba nu teu iman ka Kangjeng Nabi Musa alaihissalam. Ya Allah ya Rabbi. Eta Taurat dibacakeun ku Kangjeng Nabi Musa, didakwahkeun ku Kangjeng Nabi Musa, tapi tetep bae umat teh aya nu ngabalieun tina kitab Taurat teu hayang ngadengekeun saeutik-eutik acan. Masyaallah. Aya anu malu-malu kucing ngadengekeun teu make, didengekeun teu make. Aya anu bener-bener ngadengekeun bari make. Jadi kos kitu bae situasi kaum. Masyaallah, masyaallah tiba heula. Ulah kaget lamun kuari kos kitu. Terhadap kitab suci Al-Qur'anul Karim aya anu anti jasa kafir. Aya anu henteu aya anti mangan, boga ge henteu ta ka Qur'an. Boga ge henteu. Di imah teh eueuh kitab padahal Islam. Tapi mun ditanyakeun aya Qur'an tahu, berarti kan boro-boro maca aya ge eueuh ta Qur'an. Ya Allah ya Rabbi. Aya nu boga kitab ta Al-Qur'an diteuneun di luhuran lamari datang ka bulukan teu dibuka-buka. Aya Qur'an datang. Aya anu dibaca tapi pangaruhan ka dirina. Bahkan dimusabaqahkeun. Bahkan lamun muludan manyana geus ngajengik-jengik. Rajabannya kitu keneh tapi Al-Qur'an nu kunyana dibaca teu mangaruhan ka jiwana. Teu mangaruhan sama sekali. Di Istiqlal dibacakeun Al-Qur'anul Karim, di Al-Azham dibacakeun, di kantor dibacakeun, tapi sugan aya pangaruh mun cara pel mah. Henteu sama sekali. Bae pangaruh. Aya anu kos kitu. Aya anu biasa-biasa di kampung dibaca Al-Qur'an, perubahan sautak setik dibaca Al-Qur'an, berubah setik dibaca Al-Qur'an, berubah terus geus puguh adu langsung maca langsung berubah, langsung maca langsung berubah. Itu gitulah tiba heula ge ulah kaget. Mantak ieu urusana kitab Taurat. Cek Gusti Allah. Sa'asrifu an ayati allazina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Allah lembi maradi kaulanu agung cek Gusti Allah bakal mengkolkeun ka jelema-jelema nu sara rombong adigung-adiguna di muka bumi ieu. Mengkolkeun tina ayat-ayat kaula bighairil haqqi tanpa alasan. Bi an akhdalahum secara dihinakeun ku Gusti Allah. Masya Allah. Dipengkolkeun tina ayat, didengungkeun kitab Taurat, teu gadengekeun setik-etik acan, bahkan anti kana kitab Taurat. Kafir berarti. Aya anu dibacakeun kitab Taurat teu daekeun milu, teu daekeun memahami sanajan iman. Tiba heula kos kitu. Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbarun. Kunaon ieu nu mantak nyana dipengkolkeun ku Gusti Allah? Cek manehanana kaya aya di aing, jabatan aya di aing, jabatan jeung wilayah aya di aing, kakayaan aya di aing, kagagahan aya di aing, tahta kerajaan aya di aing. Masa aing kudu nurut ka Musa anu mawa kitab Taurat? Teu hayang aing, teu iman, takabur. Kuari emang etan tetalala kabur kitu bangsa jelema-jelema anu kafir Yahudi Nasrani kuari ka Al-Qur'an takabur teh hayang teu iman nyana sama sekali sebab naon gengsi nu kuari sarua bae pejabat gengsi nyana maca Al-Qur'anul Karim teu hayang isuk-isuk teh kapan ari santri mah ustad kiai maca Qur'an bagus jasa manta subuh teh ya Allah tararis nagara lamun kos karar itu pada subuh teh langsung baca Quran bismillahirrahmanirrahim yasin sadaqallahul azim saayat ge geus lumayan keisukan a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim taha sadaqallahul azim biasa pamajikana gayanya senyum bae
tereh kamu maca Quran. Deres ieu mah lain suk-isuk olahraga mandi ngopi garokok koran geus koran atau HP kotrek gitu kene hook amat tawaktu masya Allah ya Allah ya Rabb gengsi tidak maca Quran Allah takabur pokoknya mah lamun geus takabur geus anggeus-anggeus naon ieu nu mantak embung ngaji ge jeung urang embung nyana memisahkan deui takabur ieu nu daek ngaraji ka dieu mah jelema-jelema anu emang sabenerna teu boga duit lamun ditajak ku urang sia duit teu boga sia jabatan sia naon aing mah teu RT acan kabeh ge karari itu lah hiji dua nu lurah nu PNS hiji dua bahkan camat hiji dua ge aju kalalabur deui alalabur deui bangsa sekda sama bupati mah teu hayang ngaji enggak saya mah teu hayang cenah ngaji teu kudu ka Cilongok aja oh sia di ditu ngaji roban teu dah cenah ka Cilongok ge teu roba cacak-cacak ka dieu teu roba kumaha sia dia tuh cenah teu kudu ka Cilongok deuk roba atuh aing mah hayang deulekeun roban teu sia ayo tidak sakitu doang sakedeung deui paes ya sarua jeung aing sarua orang bakal parah ieu urang mantap kumpul di dieu ge ieu teh urang teh ngaji henteu kumaanan ngatu baca teu bisa diuk-diuk atuh yang menyangan ganjaran engko kuari da peureum ye ngaji peureum sugan we di akhirat ge ka sorga di jembatan Siratal Mustaqim peureum datang-datang di sorga mah tuh gara-gara aing ngaji peureum mantep jasa cakna tidak ada masalah aing baca minggu hareup papareureum kabeh. Aduh Gusti Allah. Dumatak dipengkolkeun ku Gusti Allah lantaran boga panyakit sombong adigung-adiguna. Neuleuh kiai teh hina, neuleuh Quran teh hina. Bungeun baca Al-Quran, bungeun memahami Al-Quran, kafir secara mutlak. Yahudi, Nasrani, Kristen, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu dan lain-lain sebagainya takabur padahal manyahna nyahoan karena keaslian Al-Quran karena mujizat Al-Quran jero hatena emang nyana teu percaya kitu kana Al-Quran percaya Masya Allah Karim percaya jasa geus dijelaskeun ku para ulama salafus sholihin teu imanna Yahudi teu imanna Nasrani kajahulan api-api bodoh padahal nyahoan nyana ketika nyana takaburna Paulus asup Islam ketika nyana takabur setelah Paus si Medetitus bener tante sih ngomong eta pokoknya gitu baik Islam aing inget ka Mede jadi Medenitus kadengeun kurang ditu hoi lain sabodo aing mah aing sia sia kuari hampir kasih Islam nih bae. Geus bingungan kuari Amerika. Nu ayeuna ge geus aya kan rencana asup Islam. Cih kuat ketika nyana baca aslina Taurat. Jageningan teu aya berbeda jeung Al-Qur'anul Karim. Masya Allah. Kardinal nu diutus di Amerika ti Roma ka dieu kemudian masuk Indonesia, masuk Bogor, masuk Sukabumi debatlah jeung almarhum Kiai Haji Sadili. Aang Sadili Ciberem debat seminggu 2 minggu sampai sababaraha minggu ternyata hidayah masuk Islam setelah masuk Islam nyana mengembalikan uang di Roma sebabnya nyana utusan kemudian nyana menta jadi warga negara Indonesia sebab kad itu teu aman aya di Sukabumi diberi hidayah ku Gusti Allah Masya Allah kan anu orang Belanda teh pemain bola Belanda. Sini kiai eta penyahuan gitu. Nah, sulah lo ngomong sia. Lo ngomong. Masuk Indonesia. Di Indonesia kaget jana. Begitu datang ke Indonesia loba nu make samping, loba nu make baju, kos gitu make itu siapa? Cek jan nguncak bahasa urang mah. Kayak gitu kayak potongan begitu banyak amat di Indonesia. Akhirnya dibejaan bahwa itu adalah santri-santri ustaz-ustaz kiai-kiai. Di mana rumahnya? Benyana diajak ke salah si kiai
di kitu Bandung ngobrol debat ngelain debat ngobrol asup Islam eta nu kula keur hajat aya orang bule orang Amerika tama penyanyi eta kan asup Islam sarua bae kula keur hajat pertama teh penyanyi wah eta luar biasa pan hebat eta asup Islam debat haju kawin jeung urang masalah tuh loba jasa di urang di orang Amerika di Indonesia asup Islam teh loba jasa orang Belanda di Bandung asup Islam loba jasa kula ngomong aja bahasa Inggris berarti nama Sunda kula isin tungtung nama ayo bener eta keur panganten di ditu di Yogyakarta ditanya ku kula where do you come from di Bandung hoi ayo mana aja Inggris Masya Allah what is your name cekna Abi Asep yo atuh urang isin cek urang emang di mana ya abdi di Bandung cekna ai banget Belanda ai ngomong Sunda abdi mah cenah raos cenah lamun tuan sareng sambel sareng kurupuk ya ieu mah atuh paseh amat Sundana geus jauh ka sambal segala kurupuk waduh eta asup Islam urang Belanda Masya Allah karim loba jasa hidayah ararasu ya Allah ya Rabbi kunaon tak dileungitkeun takaburna ketika leungit takaburna memahami Al-Qur'an indah luar biasa nu mantak lamun aya kiai geus paham kana Al-Qur'an udang dipeuting ajunyana maca Al-Qur'an ngalengis ulah kaget isuk peutingna ngalengis ulah kaget terus ngalengis pamajikana ge ka 3 peuting nanya kakak maca Qur'an haju ceri kuna bohongan teh diizinan cak pamajikan atuh kan teh kapaham orang tadi izinan ceurignya tah moal urusan kos kitu naonan teu iman ka Kangjeng Nabi Musa teu iman kana kitab Taurat takabur sa'asrifu an ayati tidak memahami kitab Taurat lantaran sombong adigung-adiguna sa'asrifu an ayati bari manehanana sombong nabi ghairil haq emang aya nu sombong hak atuh aya saha Gusti Allah mah sombong teh hak cek Gusti Allah al kibriya'ur ridai wal usmatu izari sombong solendang kaula agung pakaian kaula awas cek Gusti Allah wa man adani wahidin minhuma fi wahidin minhuma saha jelema anu ngarusak hiji bae di antara dua yakni nyaruaan ka aing puguh sombong aing dipake ku sia takabur teh nu aing dipake ku sia awas sia ku aing balangkeun sia ku aing ka neraka aing teu meunang sombong tah qadartuka finnar qadartuhu finnar sombongnya mejeuna cek Gusti Allah aing mah aing mah langit bumi nang nyaingieun termasuk sia atau sombong teh mejeuna pakaian aing tah mah al kibriya'ur ridai hak sombongna atawa takaburna kaburan batur at-takabburu lil mutakabbir shadaqatun jelema di hareupeun urang ngomong sadaek-daek bae bohong bodoh jasa ngomong jaing ngajaknya teh Masya Allah ika kota itu mau duit 10 juta 20 juta mah teu betah heuh aing mah teu betah jasa hirup teh aju aing mah jasana lamun teu dahar di les para numpang mahal-mahal aing mah hirup teu betah jasa geus kieu meureun hirup aing ku Gusti Allah dibere kakayaan nu pohara beuh budak pohara jasa jika aing mah lamun teu kawin deui aing mah teu betah ja hirup lantaran jang naon tuh gagah aya di aing dunia aya di aing atuh matak naon sih sesenangan di alam dunia beuh pohara urang ngadengkeun hareudang jadi urang ngomong sia mah kakarak sakitu lah udah sedih omong-omong tuh sawah ti dieu ka ditu sabaraha hektar hitung ku sia
emang usaha atuh sameureun kan pangitungkeun we Gus ya nu ti dieu ka ditu tuh coba pangnawarkeun ka jelema-jelema sabaraha duit bejakeun hayo sabaraha duit kitu sameterna hayo tanyakeun Gus ya lamun ditanyakeun atuh geus saya geus tanyakeun sa bodoh sia lain dek dibeli atuh henteu oh gawe nanya-nanyakeun we dibeli henteu taya takabur lil mutakabir sedekah nyada lamun nyana takaburan deui ti aing mah masyaallah ieu barang boga silat barang boga penca alhamdulillah jelema asal ngadu jeung ngeset aing sabaraha kali gelut menang bae gelut siapa ku aing mah nyana datangnya ditiupna puh ajur jelema oh budak bogan sia takabur beres bae kakara gede datang doang can kungsi aing mah can kungsi ngajotos can kungsi nangkis doang ditiup doang aing puh masyaallah lenyap hilang tanpa karana nyana geus mau ngomong aing teh ngomong jeung sia atuh sia teh takabur di hareupeun aing sedekah eta kos pagede-gede omong tapi coba-coba takabur kana kitab Taurat coba-coba takabur ka Kangjeng Nabi Musa alaihi salam sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairi haqq kumaha si bentuk takaburna wa irau kulla ayatin la yu'minu biha lamun maranehanna ningali kana sakabeh ayat kana saban-saban ayat la yu'minu biha maka sama sekali teu percaya padahal Kangjeng Nabi Musa teh memehna luar biasa ngabejakeun kaula teh nabi kaula teh rasul kemudian manehanana dipanggil ku Gusti Allah nyahoeun dibere kitab Taurat nyahoeun tapi ketika dibacakeun saban-saban ayat wa yarau kullayatin lamun manehana ningali kana saban ayat la yu'minu biha setiap ayat iman sama sekali takabur kafir teu iman masya Allah aya kula jeung la lamun cek tukang alimantek mata bilaga geus kanyahoan di dieu teh aya lafaz umum kula aya nafi la jadi berarti di dia teh ada umum heula nafi berarti umum musalab ngaranna aya salabul umum aya umum salab aya umum nafi aya nafil umum ieu mah ngaranna umum musalab umumun nafi geus kajawan jadi ieu mah maknana aya kula fardin badin min afradil ayat teu sama sakali teh aya nu diimankeun bae mun manehanana ningali kitab Taurat saban-saban ayat setiap ayat sama sekali la yu'minu biha kafir secara mutlak tiba heula geus karar itu masya Allah geus kafir tah isa asrifu an ayati ku Gusti Allah takabur teh biang keladi takabur pengkolkeun teu hayangeun sama sekali kos kuari Yahudi Kristen teu hayangeun kana Al-Qur'anul Karim bahkan aya nu abangan di urang disebut Islam jalain disebut lain Islam janyana teh campur baur jeung Islam boro-boro sekelas urang dihandap di luhur wallahu alam Islam wallahu alam lain nu dilaluhur lantaran kumaha atuh atuh kos karari itu teu kadeuleu salatna kadang-kadang ka masjid mah ka masjid tapi teu kadeuleu salat milu jeung manehna jeung Kristen milu harus kos karari itu bae saha wallahu alam ya loba jasa urang sebagai rakyat nontonnya anak geus kos karar itu bae kajian antepkeun bae senang-senang manyana kos kitu jeung kege bakal paeh kapanggih jeung Allah samarukanana manehanana teh moal kapanggih kitu jeung Allah kapanggih keun bae manehanana urang sing hade bakal kapanggih jeung Allah tuh nomor kahiji nyana teu iman sama sekali kana kitab Taurat wa sabilar la yattaqimu sabila nomor kedua lamun maranehanana ningali kana jalan-jalan pituduh kana jalan-jalan pibenereun anu datang ti Gusti Allah
mabok teh haram, zina teh haram, korupsi teh haram. La yattakhidhu sabila. Manehanana teu daek ngambah kana jalan pituduh. Sia-sia aing-aing bae. Termasuk jelema nu iman kana kitab Taurat ketika ngainstruksikeun mabok haram. La yattakhidhu sabila tetep bae mabok. Zina haram. La yattakhidhu sabila tetep bae zina. Korupsi haram. La yattakhidhu sabila tetep bae korupsi. Baheula ieu mah baheula kos kitu. Baheula. Haju lamun kuari kos karari itu berarti tetesan baheula. Asli tetesan baheula. Bejakeun kuari Al-Qur'anul Karim teh ngalarang mabok. Wa yaru sabilar rusdi. Lamun maranehanana ningali kana jalan-jalan pituduh ti Gusti Allah. Sampaikan ku para kiai dina Al-Qur'an nage kos kieu kade mabok teh haram. La yattakhidhu sabila teu daek ngambah kana perjalanan pituduh mabok bae. Sampaikan ku kiai ku ari Al-Qur'anul Karim kade ulah zina wala taqrabuz zina innahu kana fahisha. Tetep bae la yattakhidhu sabila. Maka manehanana tetep bae henteu nyokot jalan pituduh zina bae. Hei maling teh korupsi teh ieu teh haram wajib jihad. Bejakeun ku para kiai tetep bae la yattakhidhu sabila. Tetep bae korupsi maling bae. Eta geus dibeja-beja. Kade ulah sok ngeridit haram. Haram sakedeung urang di alam dunia. Haju di akhirat ku gara-gara ngaridit urang kang jebur ka neraka jahanam. Geus dibejakeun ngajeger-jeger kana ceuli. Lah tun aya kiai nu ngamenangkeun ieu. Dihijikeun jeung kiai nu ngamenangkeun. La yattakhidhu sabila. Geus ulah didengekeun ki uci ieu kos kitu mah. Enggak sama urang-urangnya namanya ngaji mah ngaji bae tapi urang sama ulah pakai kos gitu nama hese orang kan butuh galer butuh gitu dengerit mah kumaha tuh urang hese capek kan geus lah kajen lah kayak di neraka ge meureun urang sapotong ieu atuh elos ya ide ku ka neraka sapotong emangna pugu cenang jadi jigir nyerina kabeh cenang dijinggir jerina kawak bisul dibujur jerina kakabeh itu sia ka neraka ngan sacangkeng hayu sia emang dicangkeng ka luhur moal panas nah golak sia ka jadi kok lagi tetep la yattakhidhu sabila teu daek nyokot jalan pituduh teu daekeun sama sakali kurang kumaha ku ari informasi tentang mabok makin menjadi berjamur ayeuna. Geus puguh mabok minuman, mabok obat. Baheula mah aya larangan-larangan. Kuari mah lamun urang ningali ka toko-toko, beuh minuman aman biasa. Sebab nyana ngomongna penyediaan orang non muslim yang itu domisili di negara kita supaya nyana betaheun. Segay. Ai erek mah la yattakhidhu sabila. Geus kurang kumaha informasi Al-Qur'an disampaikan mui geus nyampeikeun depag geus nyampeikeun sepuguh para penceramah terus pengajian tapi tetep bae la yattakhidhu sabila teu daek ngambah melaksanakeun jalan-jalan pituduh malah nyana baris nyana ngomongna ge kararieu urang ulah waka ngaji jang ora keneh ulah waka engke geus kolot kakara urang ngaji riweuh urang ngaji mah asana hararese bae ka dieu henteu meunang ka ditu teu meunang ka di haram teu meunang ieu tuh urang di mana senangna ka di haram ka ditu haram aya duit urang dipake naon geus ulah waka ngaji ulah waka kukula di daerah dia ge aya jelebah nyokot duit bank puluhan juta diajakan ngaji teh aku babaturan urang ngaji ka Cilongok aing mah moal ngaji ka Cilongok satungtung aing nyokot duit di bank ke geus teu nyokot duit di bank karak aing ngaji ka Cilongok ya kan ngajina aing mah jeung nu biasa-biasa bae jeung anu teu ngaharamkeun duit di bank cek kana teh kadeke ku ceuli kula aing teh nyaho urang mana ke belah kulon
Aya belah kulon di mana? Geus wae nyaho teh rahasia aing. Emang nyana bebeja? Henteu. Emang saya nu bebeja? Nu bebeja. Dah sombong amat, sekali-sekali aing sombong. Aja we. Aya jelema nu kos gitu. Sugih. Embungeun ka pangejeung kula lamun lain amprok dinu eta mah kitu teh kebeneran. Weh, kiai biasa. Amprok masa salaman kan. Salaman. Oh, ngan tilok bare duit. Tilok jeung kula ge moal narima. Nyana lamun mere duit ka aing moal. Trek ka handap duit teh bakal handap. Mun leutik. Aduh, Gusti Allah. Tapi kula bendu atuh henteu ngan karunya ya Allah ya Rabbi harta geus ambalaya. Kemudian atuh ayeuna nyana geus rada kolot. Ya Allah ya Rabbi tetep bae jahat teh nurani namanya nage hayang salamet jaga di akhirat teh. Malah mah geus jadi haji. Tapi terus bae nyana neangan duit tina duit nu kos kararitu usahana. Gusti mah maha kawasa Gusti pangbukakeun hatena. Kaya aya di nyana gagah, aya di nyana hebat, aya di nyana tapi di akhirat batur-batur sekelilingna ka sorga nyana ngagejebur ka neraka. Betapa meureunanan sedihna. Bukakeun Gusti hidayah henteu bendu. Emang bendu henteu. Ji, itu bendu masalah. Urusannya anak atau dunia-dunianya usah-usah ngan karunya. Sebab urang mah yakin jasa ka Al-Qur'an. Cak Al-Qur'an kos kitu teh gejebur atuh gejebur. Gimana mun salaman jeung nama? Selamat datang gejebur. Cak cenah naon dia gejebur? Teu rahasia. Orangnya geus jauh ti heula. Ieu tah. Urang nyaba ka Imah Ki Zaid 100 bus 100 bus sabesna 50 kali 100 berat bodoh amat sabesna 50 waris 1000 bus lumpat Ki Zaid embung nyuguhan bating atawa kata tamuan sabus 50-an urang sorangan Ki Zaid nyana ngabri otomatis kan nyana uluk salam assalamualaikum kadang tiluan opatan kadang bareng assalamualaikum teh kan Ki Zaid nama sorangan tah eta Ki Zaid nu sorangan eueuh deui jang menta tulung ka sasaha eta Ki Zaid wajib ngajawab salam wajib ain tah mah sunah ain hampir mendekati wajib lamun lobaan Ki Zaid Zaid ger cicing di imah aya we meureunana 10-an mah keur ngarobrol bae keur ngobrolkeun pilkada Tangerang pilkada sepi tidak ada lawan kos eueuh jelema bae di Kabupaten Tangerang mah eueuh lawan tarolo ta partai atuh lawan habak boloo atuh aing nu isin mah pan ieu kos eueuh jelema di Kabupaten Tangerang apa aing bae kitu naek wah payah ya PDI parah ya lawannya na PDI terus naon deui Gerindra terus naon deui ayo naon deui atuh nyawan sia jeung aing mah tetapi meureun geus kudu kitu hitung-hitungan politik mah janjana ge ngahambur-hambur duit mah tumbungeun jawani sote ngahambur-hambur duit jangan ngajenengkeun diri kos urang we mah hugi ka awewe buah mobil geus 5 dibikeun ku abah nu kolot banget ngek bae eta orang boga harepan teh ieu Ki Zaid keur ngarariung jol aya tamu
dibalik tuh mah tadi mah nu datang nu lobaan kuari mah nu lobaan anu cicing nu datang saurang assalamualaikum nah ieu fardu kan ngajawab tah ngajawab teh fardu aya nu salam nama sunah ngajawab nama fardu udah tadi fardu ain eta lamun sorangan bae lamun nu lobaan nu sorangan datang nyala uluk salam kan lobaan assalamualaikum ceki Umar teh jadi dinya keur cari cing 10-an ta eta teh wajib kudu ngajawab hukumna fardu kifayah mun nu ngajawab saurang-urang acan tinu 10-an doraka kabehan lamun aya teh saurang cukup nu sejen mah teu kudu ngajawab ngan nu ngajawab menang ganjaran nu teu ngajawab teu meunang ganjaran sakitu da geus urang ngariung di hiji imah tahlilan aya meureunana 200-300an mah mun rada sugih lobaan ngariung mah mun susah herese digerokeun ge tetangga digerokeun teu darahe ke masjid udah datang RT geus pegat uratna RT susah emang harapanna berkat doang tapi teu kitu sebenarnya mah kumaha nu susahna nu susah tapi rajin bermasyarakat nu susah rajin di ka masjid nu susah rajin pengajian malah mah lobaan nu karunya urang tahlil kajelema susah tapi nya mah rajin jasa masya geus ulah yang berkat ulah yang naon geus aya urang tahlil we tuh nu susah leuwih hebat sebenarnya dibandingkan nu sugih pelit sia kunaon nyileuk ka dia biasa bae ai kunaon refleks amat sih nah ieu fardu kifayah urang ngariung di imah 50 100 200 jol jelema datang assalamualaikum urang mah kadang-kadang kan ngajawab waalaikumsalam kabehan nu masalah marena ngajaran tah kabehan tapi ku saurang ge waalaikum salam nu sejen teu doraka tah eta aturan ngajawab salah timbul pertanyaan kumaha lamun suluk salamna bocah cilik iya bocah mah cilik ge mun konon sirama orangna bocah ini cilik bocah cilik ya budak leutik sudah di bawah balik umur 10 9 tahun nya geus pinter lantaran guari mah dipagahan di TK guari mah TK teh masyaallah ka manasik haji dipagahkeun ka orok muncan waktuna mana di agama Islam mah belajar teh mana nu dibutuhkeun urang dek kawin belajar ilmu nikah urang dek dagang belajar ilmu muamalah perdagangan urang dek jadi pemerintah belajar ilmu kepemerintahan nah aya budak leutik mah angel kene ka Mekah dipagaha dibawa ka ditu ka pondok gede ditoap-toapkeun disai-sai masyaallah kumaha cerita kiai wallahu a'lam bagus apa ente wallahu a'lam bagus baik niatna bener apa teh guru lumayan tumpakeun kana beus saurang-saurangna eta tah permaksudana kos ka teu malulu permaksudana teh eta ibat ka kaler ka kidul ge geus ka bararaca waduh kok di DPR bae studi banding podol sero studi banding naon ya eueuh pibuktina na Tangerang studi banding ka Cianjur untuk mengembangbiakan domba Cianjur datang ka saiki ya ora ono biaya mah pira itu wede mangkonon ge nah kronjo manjing ge aduh
kebel tahun gara-gara Jawa kos gitu mah kebel-kebel ka Sunda deui. Tah, ku ari mah urug salam lah budak. Budak makan budak sepirage. Budak umur 8, 9, 10 tahun encan taklif. Nah, nyana urug salam. Assalamualaikum. Ngariung nyana geus saroja yang berkat beureun. Ieu mah pada urang nabe ulah kada yang ku Muhammadiyah ieu mah pada urang nabe. Anu hayang nunteu atuh henteu ngan nunteu ka poe hayang. Assalamualaikum. Salam budak. Waalaikumsalam ceng. Dideukna ceng dideuk ceng kita. Eta ngajawab salam budak fardu kifayah. Fardu kifayah. Ulah sambarangan sanajan budak. Sanajan budak asal mumayyiz. Mumayyiz teh dahar bisa sorangan mandi sorangan ngisang sorangan. Nah eta ngaranna geus pinter. Timbul deui masalah bagaimana kalau yang salamnya cewek. Nah iya mantep ya. Timbul berbagai permasalahan pernah gitulah pikir. Gitulah pikir. Nah, lamun awewe tafsil, lamun awewe nakolot geus teu pikahayang, tarolah geus eueuh pasiran lah. Ucayan gitu. Tah eta mah teu dadaon dijawab. Teu dadaon ini kos kitu mah. Tapi lamun budak ngora anu masih kene ngejepret. Nah, ieu mah wayahna mun bangsa bakal timbul fitnaheun ulah dijawab tabat. Sebab bakal nimbulkeun fitnah. Tapi lamun teu bakal nimbulkeun fitnah mah masalah. Jadi urusan kos kitu mah urusanana kan patali jeung sora awewe teh eta teh dipermasalahkeun antara aurat jeung lain aurat. Awewe teh sorana bae sorana tah. Cik sakaul Imam Syafi'i mah aurat tapi cik mazhab Hanafi mah henteu. Dan mentak urang guari make qori'ah. Eta teh jadi masalah sebenarnya. Sora teh itu jadi jangan gitu gara ada aurat apalagi urang ngadengkeun sora. Eta kan jadi doraka. Komo nu ceramahna awewe didengekeun ku ku lalaki. Kiai lalakina mah blon tah. Dicekul mah lalaki anu sok ngadengkeun ceramah awewe mah lalaki blon tah. Atuh misalnya aya anu ceramah awewe aju lalaki ngadengkeun balikna blon tah sebenarnya sia. Atuh gadegekeun awewe ku lalaki awewe baris awewe bae. Dipermasalahkeun lah ngan tetap akhir ujung-ujung nama tergantung kumaha soran. Lamun sora awewe eta menari sehingga orang jadi menghayal bu teu budak sorana bagus amat mana teuing meureun belayanana. Pan aya awewe teh sora geulis tapi sorana arep endi sira. Wah iki mah saking mauk ge. Urang teh lamun deuleu awewe geulis lo mantep lah. Urang ditanya, eta mah nyana nanya, arep endi Mas Bedi? Weh, genderuwo teh naon ieu? Maksudnya teu menarik teh awewe. Pan awewe mah lembut biasana. Bade ka mana Mang Fendi? Kan geunaheun kana hatena. Neng bade ka mana Neng? Bade ka ditu. Dijajabkeun atuh kumaha Bang? Ih, culamitan. Ih, kolot-kolot. Mang Haji mah tidak tahu diri. Akhirnya suara nanti awewe kos gitu. Imbal lain kan atau urang hajuret sakitu geulisna ge ngadenge suara teh ngadenge suara. Harapan geus. Geus harapan geus beungeut teh hayang urang teh hayang geus embung SMS-na ge nu terterina aya sore. Separeuman lah. Nah, ieu ge sarua kan ngadenge suara awewe. Kemudian nyeunaheun komo lagu mah aya gitu mengarah karena urusan kepribadian cinta dan lain sebagainya.
Urang kan jadi hayalan haram. Suara ieu eta mah panjang caritana urang keur nyaritakeun jawabus salamin ala jamaat. Nu uluk salamna lobaan urang sorangan wajib lamun urangna lobaan kemudian nu salamna saurang eta urang teh fardu kifayah atau lobaan atau bae urang fardu kifayah bae teh masyaallah. Hukumna salam jeung salat janazah beda. Ari salat janazah mah lamun teu amah disalatkeun ku budak leutik can jadi. Beda jeung salam budak leutik wajib dijawab fardu kifayah. Tapi lamun janazah ieu disolatkeun ku budak leutik ta eta teh masih keneh kadoraka eta awal. Tapi kabelah dieuna mah diralat kembali budak leutik lamun nyolateun janazah asal mumayit pinter. Cek ashab Syafi'i tetap jadi nu mantak jadi daun sebab dina salat teh janazah mah doa sedengkeun budak leutik mah masih kene jauh kana dosa leuwih gede ditarimana doa budak leutik dibandingkeun jeung ki haji nu sok ngabohong bae dagang teu beres. Misalnya atuh hebatan gede budak leutik sedengkeun mayit mah butuhna kana doa. Budak doa mantap sakumaha kamari kiai anu henteu ikhlas ngadoana jadi imam nya ngadoa dibandingkeun jeung nu susah anu teu diondang-ondang aja aing mah karunya kanyana lah beuh keur masa hirupna kahar rasakeun jasa pamerena jeung sagala tutulungna aing wadek nyalateun teh jana kan ngadoana ikhlas tah hebatan si eta bandingkeun jeung kiai nu datang ka dinyana ge kudu di amplopan gede bae. Asal henteu bae ngomongkeun ki bangpak tah pokok kitu. Tah ieu. Hareusi ikhlas teh saya mah gitu. Budak leutik mah can aya dosaan. Budak leutik can aya dosaan, mantak loba kakula teh anu usul. Kiai, eta aya nu maot di lembur kula mah nu ramena budak leutik cenah eta kumaha tah kiai? Budak leutik bu kolotna babele ge 10 20 budak leutik aya 50 mah larang teh ulah maksudnya nama pan beureun hayang sholawatna tah hayang sholawat ka ajeun nyana kurang puas beureun besi kiai ieu budak hees beureun ngajawabna maksud tuh meunang saminggu datang deui nyana ieu pasti nanyakeun eta deui sakai geus bener bae da kamari kula kukulisikan ban kitu tah. Ya, jangan aja di kiai. Kula ditanya, di lembur gula mah lamun nyalateun. Malalaki mah lalaki kolot paling ge 10 we 20 tapi lu budak mah masyaallah asal ngadenge nyala teh 50 ke 10. Eta si larang tah ulah. Ngauleng we nya. Padahal tahu budak leutik cenah teh. Atuh masalah sekolah budak leutik. Nyana nyalateun kan budak nyalateun biasa. Pancan pugu bisa kajeun jebule teh. Nyana nanya di pan nyana can puguh nyahueun kieu cara jolat teh puguh kolot gitu nyahueun. Aduh ya Allah kajeun ulah teh. Nyana tetep nanyakeun emang nu bantak kajeun kunaon kiai? Anu dibutuhkeun doa nyalateun mah. Budak leutik kan nyana ge ilu ngadoa. Anu ngadoana mah can puguh ikhlas kiaina. Allahumma ighfir lahu leungeun ge kaluhur. Allahumma ighfir lahu warhamhu di jero nama amplop yang gede ya. Haji mileuk ka dieu heran aya naon si dieu. Bariasa basi. Tah, budak leutikna mah kan ngaminan ikhlas amin. 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 Atuh tah anu ditarimana mah buat ting budak leutik nu amin-aminan. Tuh, lamun urang pandangan ka dinya karak ojah heuh. Atuh masa eta aja sok perebut shalawat no. Atuh dimimitian ku kolot jing.
atuh. Masalah aja sholawat gitu. Urang mah kafarat. Ngaparatan mayit teh. Tuh fidyah. Karunya ka mayit fidyah, teu karunya teu kudu. Entek so aya pernah aya nu datang ka Imam Kula Muhammadiyah. Nya ditakeun tahlil nya mimitina mah pajar lain Muhammadiyah. Ya, di perumahan ngaranna gitu miti nanya tahlil kemudian eta ujung-ujungna meureun nyana sok memandang di musolanya na sok dibare duit. Nah, akhirnya jana nanyakeun tentang fidyah pajar lain Muhammadiyah. Kabelah dina kulantaran kenceng nyana. Oh, cak hate pasti MD. Jelas kan kula tentang fidyah begini-begini menurut ahli sunnah wal jamaah di NU seperti itu. Lamun memang Muhammadiyah nggak pakai nggak usah diributin yang begitu mah. Oh, Persis nggak pakai nggak usah diribut-ributin. Udah aja, Mas juga kalau nyalatin, walaupun Muhammadiyah ikut nggak apa-apa. Ntar gini dalam sholawatnya, atau jangan di depan, nerimanya belakang aja. Gue pula digitukan, karena panasun. Ayo sih, gue aing memalain ngusir jadi mah aing sia. Salam. Wa yusannu ibtida'u sunnah ngawitan salam nabi mitian uluk salam teh aya nilai tambah sunah nu ngamimitian salam teh sunah kan urang mah biasana nu datang teh salam teh padahal mah nu diuk bae ge masalah ieu datang kiai assalamualaikum biasa tah ka kiai mah ka kiai mah kiai nu datang kudu mah kiai kan anu salam. Ieu mah anu ieu kan anu nyambut. Assalamualaikum kiai. Masalah ai kudu nama nu datang. Ngan ketika anu darariuk nu salam. Nyana nu meunang ganjaran ibtida. Nyana tah. Tuh, ari lain kiai mah nyolonong bae ge. Waalaikum, teu dijawab. Waalaikum. Oh, ngajawab sararial dah. Tanya saya kudu teu ngajawab bajingan gitu. Salam mah jawab bae dek bajingan teh dek naon. Sebab naon? Ieu kan ngadoakeun salam. Mantap. Kumaha lamun aya kafir uluk salam ka imah urang. Tuh. Kafir uluk salam lantaran di urang mah kapan negara demokrasi geus atuh nu nyicinagan nu beragama sebab syarat nomor kahiji ketuhanan yang maha esa bae aing mah sebab guru aing keur SD orang Jogja ketuhanan yang maha esa nya teu bisa orang Jogja mah esa bae teu bisa esa ongkos nyebut teureub teu bisa terep doyong yo orang Jawa kok gitu doyong ieu ge esa geus kitu wae tah pembawaan datang ka kuari ku lagi 2 tambah 2 bener titik ye ieu di guru gua 2 tambah 2 titik sama dengan titik tapi saya titik orang Jogja itu maksud. Nah, ya wa yusadu ibtidahu sunnah ngambil. Kumalamun aya kafir ulah dijawab sebab ieu mah kapan urusan adalah urusan doakeun salam idza sallama alaikum ahlul kitab faqulu wa alaikum geus bae aya engko datang ka imah urang engko Waalaikum aja gitu ya nak waalaikum geus bae tah ulah make waalaikumsalam waalaikum tuh kan pinter berarti tah aya encek datang waalaikum nya kan gitu assalamualaikum encek bisaeun kan
lamun urang kampung Melayu makan Cina ge paseh salamna ge. Belah dieun kampung Melayu tawates bisaan salamna. Terus deui belah ka dieu tah naon tah ka dinya tah? Hah? Terus deket Tangerang teh kota naon? Tah Sewan. Ka bedul-bedul bisa salam deh jawab. Sewan. Assalamualaikum pajar Islam we kan urang mun nyaho mah. Deuleu matana bintit ye kajar hukum mah ge encek lah ye. Waalaikum. Nyada assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikum. Sok nanya kenapa waalaikum dong ge? Sinu kan Cina. Saya haji udah 3 kali. Wah, matanya bintit atuh bintit mah bintit aja. Katolojok aing ye. Di orang kan loba anu wajah Cina padahal Islam loba di orang mah bangsa bunder lah kadinya teh terus kabelah ditu terus eta daerah orang mah tadina kan encek ngadominasi di encek